Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Salam tepang, salam kalujengan. Sasarengan ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya Megas Pasundan. Anu midangkeun dongeng Sunda. Disarengan ku Mang Acil Gentra Suara. Alhamdulillah Mang Acil sejanraskeun jejer carios sangsara dihaja dina bagian anu kaopat ayeuna teh karaosnya. Kumaha lajengna ieu carios sumangga urang sami titenan ku sadayana namung kade hilap. Mang Acil sejangemutan kanggo sadayana boh bilih aya nu teu acan subscribe, teu acan like, oge diantos komena, share teu kalangkungnya supados tiasa sasarengan salamina ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya dina acara dongeng Sunda kitu. Sumangga kanggo sadayana wilujeng sasarengan kumaha lajengna ieu carios sangsara dihaja dina bagian anu kaopat kaparayun. Kuring teh asal mah di kampung, maksud teh arek neangan pakasaban lah, hayang diajar kuli tak keur ngabantu-bantu ka kolot. Jawab Usman jika nu nya bae nyaritana teh. Oh, arek kadayeuh, arek neangan pakuliah naon atuh Ujang? Jigana Ujang mah arek kuli ka kantoran merenya, sabab Ujang mah rada ginding. Dapir aku arek kuli macul onaman. Tukang warung neguh kana paniatan Usman. Ari Usman nya seuri pok ngajawab. Bibi mah kuring mah moal milih pagawean bi, naon bae ge lah nu kapanggih, moal pipilih teuing bisi meunang anu leuwih. Kuring mah najan kudu jadi tukang ngoret jukut ogenan daek lah, tukang macul daek, tukang melahan suluh oge daek, moal milih pagawe kantor bae, pokona mah asal halal we bi. Tah bener kitu Ujang, kana pagawean mah ieu ulah pipilih teuing, sabab kudu ninggang kana wirahma, keun aku paribasa kolot, cenah mah sagala rupa ge kudu nete taraje nincak hamalan, hartina mah sagala rupa ge kudu teu handap heula, ulah hayang ujug-ujug ti luhur mantak babari ragrag. Sedengkeun lamun segrag-grag teh mah eta teh pikiraneun, sok nyeri lamun dina parengagubragna. Tah kitu cek pamikir pun bibi mah kebenaran Ujang teh boga pamadegan kitu. Syukur kudu kitu ari jadi jelema mah. Komo ari ngorak keneh mah kudu ngarumasakeun can boga pangalaman. Nanaon ogenan kudu teu handap heula. Ulah sabalikna ari kana pagawean can bisa tapi geus hayang jadi manorna. Apan kacida gorengna eta teh? Engkena teh bakal bisa nunjuk wungkul tapi ari prak migawe mah teu bisa. Cek tukang warung bari gek diuk dina bangku. Pagaweanana geus beres ayeuna mah. Akur bi, da kuring ge geus meunang amanat tah tinu jadi indung baheula keur leutik keneh, tapi danajan keur leutik ge inget ari mah patahan mah. Sok amanat teh sarua tah jeung anu diterangkeun ku bibi bieu. Nuhun nya binya. Lamun kitu mah luang indung kuring teh bener, sabab akur jeung batur. Temal Usman. Bari jeung marahmai ngarasa bungah ngadenge kitu teh, lantaran aya nu nambahan luang pikeun manehna. Ari tukang warung mani kembung irungna teh, da ngarasa sugema. Pedah caritaanana dibenerkeun ku Usman. Pikeun hiji kolot mah mangrupa hiji kabagjaan anu kacida gedena. Lamun papatah kolot atawa amanat didengekeun ku nu ngarora, komo ari digugu mah
Eta teh hiji ka bunga anu gede hargana. Kitu deui tukang warung, manehna teh ngarasa bunga, boga rasa yen caritaanana teh dihargaan ku Usman. Tapi sameme si bibi nyarita deui kurunyung aya nu datang. Dua jalma anu make papakean hideung jiga jawara. Malah mah nyoren bedog mantak paur. Ari asupna ka warung teh teu punten heula. Ujug-ujug blus we asup terus diuk dina bangku. Pok anu saurang teh nanya ka baturna. Sorana kawas anu serak jeung eungap. Ngomongna kasar wae. Rojak, ada kakak naon oi? Aduh, kau payang na tumat dah. Sing siabah lah. Antaran di warung si bibi ieu mah yeuh. Sagala ge aya jeung ngeunah deui. Kitu pokna teh bari melong ka Usman. Ari anu disebut Rojak kalah ka maliknanya bari ngaliglageun baju kampretna kawas anu hareudang. Horeng pamer dadakna anu rubak rabok ku bulu manibala. Ari maneh rek nyatu naon atuh Barno? Kopo nyokotlah sakahayang. Pokna bari terus nyokot kulub cau hiji, terus dipesek, belewak dihuapkeun. Arek sagala dihakan aing mah. Sabab geus lapar ya. Cek anu ngaran Barno, bari ngarawu kulub suuk manisa canggeum. Terus di dahar bari jeung ceplak, panonna ngabulilak di ka Usman. Tapi Usman mah tetep poe diuk kalayan tenang. Sedengkeun tukang warung gewat nanya. Bade taruang itu mamang. Bi, minta kejo sing gede lah. Tapi meme sangu, minta heula cai enteh ya. Anu panas, sabab kuring tiis beuteng ya. Aduh, biasa tas ngobeng di walungan. Cek anu ngaran Rojak, bari nepakan beutengna. Ari tukang warung tengah jawab deui. Terus wae nyadiakeun pamenta si Rojak. Kawas anu geus apal kana adatna. Si Rojak jeung si Barno teh geus matu sok ngadondahar di dinya. Ngan kalakuanana henteu mantak resep. Pagaweanana ngaributkeun. Malah sakapeung mah tara mayar. Lamun ditagih teh sok kalah ngasongkeun bedog. Bari jeung ngacapra. Atuh tara bisa nanaon tukang warung teh. Kajaba tinggal leper wae. Saterusna si Rojak jeung si Barno dalahar manising careplak. Kawas anu lapar pisan. Rampus jeung sagala beuki. Damani diacak kadaharan teh. Kabeh pada diasaan. Atuh kageteun Usman oge. Gawena melong bae kanu keur dalahar. Jiga anu panasaran. Malah mah ngupat dina hatena. Aya jalma rampus-rampus teuing daharna sarakah pisan geuningan kawas indung tere aing. Hirup teh sarakah kadada remes. Itu manis sagala digares. Ye, jiga anu kasurupan. Saha maranehna teh? Ngaranna Rojak jeung Barno. Ari dadeganana jiga jagoan. Pangawakan gede luhur. Kumis rogok tah, janggotna we rabok. Ari baju jiga darekil. Wah, lain jelema bager ye. Lain tangtuna ogenan tukang ngaributkeun ka sararea ieu mah. Cik rek di Bandungan ku aing malah narek mayar atawa moal daharna teh. Usman jongjon diuk bangun tenang. Ari kaayaan beuki beurang wae. Panon poe geus moreret panasna teh. Sedengkeun anu dalahar masih kene ngadareluk jiga anu teu malire kana nanaon. Tapi akhirna mah rengse daharna. Duanana sing eureuleuh teurab bari jeung kutap ketap ngaletakan biwirna. Leguk-leguk duanana teh ngarinum. Ari urut daharna barala. Remeh jeung cangkang peuteuy sagala ngayang. Ari beuteungna bucit trek bakat ningku seubeuh. Taksiran mah moal asup deui dahareun sejen. Tapi nyalahan. Sabab buktina. Duanana ngadareluk ngahanca cau muli sasikat. Cangkangna numpuk dina piring kosong. Puguh we Usman teh mani kerung. Lantaran kakar harita nempo jalma anu daharna rewog. Kawas jalma kasurupan.
telah rampus ya jelema teh ya. Nah naon pagawean anatenya kuli batu atawa naon ieu teh ya. Mani gede-gede teuing kadutna. Keun sia ku aing merek diajak ngobrol lah. Lamun daharna geus seubeheun pisan mah. Sok teu resep ka jalma anu mak sarakah teh manisieun san beakeun ku batur. Kitu cenah ceuk Usman dina hatena. Kituna teh bari tetep tenang. Diukna tu maninah naker. Si Bibi tukang warung geus katara paromana jiga nu salempang. Kawas anu seunggah nyang hareupan dua jalma teh. Lantaran geus apal kana adatna. Anu teu mantak pikaresepeun. Ari rek diantep sakarepna da rugi atuh. Barang daharna henteu make kira-kira. Ari rek ditagih hutangna, tangtu jawabanna teh panon bolotot atawa congo bedog anu ngagurila. Ari si Rojak jeung si Barno geus beres daharna, malah mah geus diuk kalayan tenang. Sing pelenyun udud bangun nikmat. Duanana sing burila ka Usman, jiga anu hayang rekeb bae. Hei, kisilah. Sangaran Andika, ha? Mereka mana atau atas di mana itu? Jika nuka kara tepung ya jeung dewek mah ya. Lantaran teu wawuh kasampean mah. Kitu cenah ceuk si Rojak. Mimiti nanya ka Usman. Atuh mani bungaheun Usman teh. Sabab aya kesempatan pikeun ngobrol jeung dua jalma teh. Nuhun ditanya ku Akang. Kuring teh nuju ngalalana pugu ieu teh ya. Arek kadayeuh nu dimaksud mah arek neangan pagawean. Ari ngaran kuring anu katelah mah Usman. Ari Akang saha ngaran? Cek Usman tenang naker. Pagar geuning laing mah. Tetela boga ngaran teh Usman. Hiji ngaran anu kacida hadena. Ari Usman teh urusan manusia. Syukur oi, syukur. Geus terus sedang nyaritakeun ngaran ka dewek. Lamun kitu mah dewek ge moal pedit. Tangtu ngaran dewek ge bakal dikenalkeun ka Andika. Yo, tah anu katelah mah ieu dewek teh si Rojak. Geus moal birek deui lah keur urang lemur dieu mah ye. Ari eta batur dewek tah anu ngaranna si Barno. Dewek duaan lain jalma anyar di dieu, tapi geus 15 tahun kumawasa di dieu. Ceuk si Rojak bari ngusap kumisna. Basana teh pabaliu teu pugu. Tara make aturan. Tapi Usman teu mikiran basana. Anu penting mah hayang wawuh jeung eta dua jalma. Ngarah nyaho kana kaayaan anu sabenerna. Naon pagawean Akang teh? Nah dagang atawa kuli macul atawa tukang ngangkutan batu? Nah, tinggal tuh. Maka jeung macul ngangkutan batu sagala. Gagabah. Dewek mah yeuh tara kula-kuli. Tara dewek mah tara kula-kuli. Tara dugung, tara dagang. Tapi boga hiji pagawean anu kacida gampangna. Teu make modal tapi hasilna gede. Tah ayeuna Akang terek nanya ya. Lamun daek mah bilu we lajeng Akang lah. Ceuk si Rojak nyaritana jadi semuleuleui. Malah mangabasakeun Akang ka Usman teh. Maksudna mah arek ngolok meureun. Ih, puguh we daek mah Kang ari aya pagawean mah di Akang. Sabab kuring teh ngahaja ieu ngider. Kanu jauh ti lemurnya maksud mereka kota sabab hayang menang hiji pagawean anu sakirana gede hasilna. Komo ari teu make modal mata. Jigana hayang pisan kuring teh. Nah kana naon digawena Kang cik atuh ajakan ieu kuring. Usman bisa pisan ngomongna. Atuh beki biar we paroman si Rojak teh. Malah liang irungna mani beukah lantaran asa dipuji ku Usman. Pikeun nambahan harapan ka Usman. Si Rojak ngomong deui leuwih leuleuy.
nama maneh hayang digawe babarengan jeung si Barno atawa jeung Akang, maneh kudu nurut kana sagala rupa parentah ti Akang. Teu kudu ka kota, jauh ka kota mah. Geus we di dieu lah. Dari penghasilan mah bisa ngelehkeun penghasilan urang kota. Naon jauh-jauh, ari hasilna leutik mah geus we jeung Akang di dieu. Dijamin bakal hasil kalayan teu kudu make modal. Pokona mah nyugemakeun hasilna. Moal aya gagal moal. Kumaha. Daek nurut ka Akang. Daek lah. Hayu atuh. Di mana pigaweunana ya? Geus hayang geura menang duit hayang digawe. Sabar heula tuh. Sabar heula. Lantaran kudu puguh aturanana itu ya. Kudu puguh heula tujuanana. Ayeuna mah kieu bae euy. Pek dagoan heula di dilah. Dewek badami heula tuh jeung babaturan nu aya di ditu. Nya. Cek si Rojak bari nuju ka luhur. Usman oge mani kerung, tapi henteu loba tatanya. Lantaran teu hayang nyaho, pok ngajawab. Nyalah, jeung atuh geura ini teula tapi kudu buru-buru ka dieu deui lantaran kuring teh butuh pisan ku pagawean. Mun kira-kira teu puguh di dieu mah, kuring teh arek neruskeun di lalampahan je reka daya. Tapi bayar heula tah kurut dahar. Cek Usman wadingan pisan. Tapi si Rojak kalah kanya kakak seuri jika anu teu malire kana urusan anu kitu mah. Teu kudu mikir anu kitu patut. Pek we dagoan heula di dieu. Dagoan heula Usman. Akang teh ka ditu heula tuh sakedeung tuh. Kade ulah ka mana-mana. Sabab dewek teh butuh pisan ku pagawe. Hayu Barno, balik heula ka ditu euy. Urang aras urus heula. Ngomongna kitu teh, si Rojak bari jeung nangtung, terus kaluar ti warung, mani teu ngararet deui. Terus si Barno ogenan, bijil bari jeung ngomong ka Usman. Nangan heula sia bocah lemut. Dewek rek balik heula nya. Cicing di dieu. Jig wae lah. Arek di dagoan di dieu. Kitu cek Usman, ngarah di Anel, ku si Barno jeung ku si Rojak. Leos dua nana indit. Ari tukang warung celohok, lantaran teu salah tina sangkaan. Anu duaan mah, teu malayar jajana teh, tapi ngan ukur ngurutan dada bari jeung rumengha. Bibi, saha eta manusia teh ngomongna jiga garong bae nya pareman kitu. Cek Usman bari neuteup ka tukang warung anu keur meresan piring kotor, bari jeung lap meja anu kalotor ku sakaroko jeung cangkang peuteuy. Pikiraneun Ujang eta mah yeuh si Rojak jeung si Barno. Jalma buraong eta teh tukang ngaributkeun lemur, tukang meres, tukang ngabegal, jeung rerebut. Malah hampir matu tah nyaratuna teh ka dieu wae ieu jeung tara mayar deui teuing pikacuaeun eta mah tah rujit kitu we unggal nyatuna teh Jang mantak lieur mikiranana. Jawab tukang warung jiga nu salempang pisan. Terus neurian ciduh bangun ambak, tapi teu bisa kedal da geus kitu kanyataanana. Sedengkeun Usman manireuwaseun lantaran taksiranana henteu nyalahan. Tetela si Rojak jeung si Barno teh lain jalma pibarajaeun. Estu mantak hariwang pisan. Tapi Usman boga tujuan anu sejen. Pok nyarita kalayan tenang. Keun bae Bi, tenang lah. Muga-muga we isuk atawa pageto mata moal kitu. Sakurang-kurangna bakal aman di dieu teh ye. Sugan we aya elingna da jalma masokkeun aku owah gingsir. Anu hade sok jadi goreng. Ari anu goreng sok jadi hade. Moga-moga we tah si Rojak jeung si Barno teh jadi bener talaku lampahnana teh. Kitu tabi omat ulah aral subaha. Najan aral ge pantes bibi mah Ujang. Sabab geus seubel pisan ieu dirugikeun ku jalma eta teh. Teuing cua bibi mah cua pokona mah. Mani geus bosen tah hate mah. Ngandan teu boga kakuatan ngan ukur bisa ngadoa dina hate. Sangkan eta jalma teh sing buru-buru eling atawa nyingkah ti dieu. Tapi ipis harapan Ujang lantaran geus betaheun di dieu ieu. Da eta atuh tara anu ngaganggu.
sabab teu aya nu wanian ngalawan da pugu maranana teh bisa hut eta silat gagah de Ujang. Nah nya eta teh Bi, duh mantak sieun atuh. Usman juga nu kaget. Tang tu we bibi mah moal ngabohong, apan ku Ujang ogenan geus kasaksian tadi teh kitu teh kalakuan teh teuing tina basa ge bisa diuji jelema mah ngan bibi mah ngarasahan jelu. Nah hari Ujang bet kabawa ku sakaba-kaba bat make jeung kumawani hayang milu digawe jeung manehna. Mantak lebar ieu, lebar teuing, da yakin moal dibawa kana bener. Cik atuh ulah dituluskeun Ujang. Tukang warung salempangeun, bisi Usman kabawa ku jalma jahat. Urang buktoskeun bae heula Bi. Abi mah hoyong terang teh kana pagawean manehna teh. Anu sabenerna naon atuh? Anu sok dipigawe unggal poe teh. Nah Ujang rek milunya. Tukang warung beuki salempang wae. Ih, lain arek milu Bi tapi hayang nyaho. Lamun geus kanyahoan buktina mah ku abdi ge rek diakalan lah sangkan maranehna teh beunang diolo tah. Kana jalan anu bener atawa ditipu ngarah katewa kun wajib. Tah kitu maksud abdi teh Bi. Pokona mah doakeun wae lah ngarah maksud abdi teh bisa hasil. Berat Ujang, iya berat. Berat pisan eta yang hareupan manusia anu geus bejadi kitu mah. Bibi mah hariwang, bisi Ujang anu kapangaruhan. Lantaran Ujang teh moal bisa bahaca kana kahayangna. Lamun ngalawan tang tu teh bakal cilaka ka Ujang teh. Jadi lamun bisa mah usahakeun ngarah teu tulus. Moal beunang di halangan kuring mah Bi. Jeung deui panasaran kuring mah hayang boga pangalaman dina perkara kieu. Ujang mah teu beunang di bejaan, kadek we atuh lah. Ulah kabawa ku sakaba-kaba sabab jalma mah kumaha pergaulan ieu. Leung basa lamun anu gelo kabawa cager, kumaha lamun anu cager kabawa gelo. Lantaran nurutkeun kalolobaan mah ieu, anu bener teh sok milu ngaco atawa anu bager sok milu bedegong. Lir ibarat anu sehat babarengan jeung anu boga panyakit. Lila-lila mah anu cager teh katepaan ku panyakit. Tara aya anu gering katepaan ku nu cager. Geura sok di mana? Lamun ayeuna aya nu gering, dar gaul jeung nu cager, ujug-ujug cager we nu gering teh tara Ujang. Tara aya nu kitu, malah mah sok terkadang sabalikna. Anu puguh cager ge ari gaul jeung nu gering mah jadi we marurung kitu tah Ujang. Anu mantak ya hirup mah kudu milih pergaulan anu hade. Ulah milih jeung jalma baragajul kitu. Sabab sobat teh biasa nama sok leuwih kuat ngasupkeun hiji pangaruh. Leuwih pageun apelna sarta hese nyingkahanana. Leheung basa lamun urang bisa ngelehkeun adat batur. Kumaha lamun sabalikna tah? Duh, ebi mah hariwang ieu Ujang. Bisi Ujang teh kabawa kejul. Cek si bibi tukang warung bangun salempang pisan. Tapi Usman ngan ukur seuri. Henteu nemalan deui. Eta ge ngarti kana caritaan tukang warung mah. Tapi tetep we ari kahayang nama rek dijalankeun. Malah Usman teh kalah kabeuki panasaran. Hayang nyaho anu leuwih loba kana kahirupan jalma baragajul kitu. Sok hanya kalpisan waktosna parantos nyekapan jejer carios sang saradihaja dina bagian anu kaopat dicekapkeun dugikeun ka diheula. Insyaallah Mang Acil gentra suara baris ngalajengkeun dina bagian anu salajengna namung kade hilap diantos kanggo subscribe, like, komen supados tiasa tepang deui sasarengan salaminanya. Hatur nuhun, permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.